Jateki gorejan. Jateki gorejan. Jateki gorejan. Jateki gorejan. Jateki gorejan. Jateki gorejan. Ternyata alhamdulillah jadi ringan, jadi teu nyeri deui. Biasanya seperti bau kopi itu terus rada karaos alhamdulillah rada jek-jek gitu. Oke, memang aya keahlian anu Allah dipasutkeun. Jateki gorejan. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawit namanya aya nu keluhan teh nyata panangan sareng kaki anu paling kiri kirang kanan. Ternyata satos di Jateki yaitu wajiban Yusuf. Alhamdulillah nya syariatna gitu. Kawitna teh nyeri kirang lagi tos diluruskeun tos digigit berenya di jati kitu di batak ternyata alhamdulillah jadi ringan jadi teu nyeri deui ya mudah-mudahan saterasna ya kita mungkin karaos tata nuhun syariatna gitu tanya anu dilakukeun ku Ajengan Yusuf teh ya pimpinan pondok pesantren Al Muslim teh bisa bermanfaat ke sadaya Amin ya Allah ya. Kami alhamdulillah ibu kenya lagi masuk nyeri pinggang gitu. Ayo nama alhamdulillah rada biasanya seperti bau kopi itu terus rada karaos alhamdulillah rada jek-jek gitu. Eta nyeri pinggang teh kunaon sor dokter teh? Ayo dokter masuk sering beberatan gitu. Ayo nama Mohon amin ya. Sing neras damang. Tadi tiasa jongkok ibunya? Mohon biasa alhamdulillah. Kawitna sesa jongkok. Kawit masuk jongkok salit oke terus karaos sing siremeun aya nama alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya atuh sakit tuh mudah-mudahan we Nya Yusuf nya mureun doana dapat nya insyaallah gitu. Mudah-mudahan dia sih manfaat. Amin. Membantu serta mudah-mudahan abdi ge eta nuhun tos di silaturahmian Bapak kedah nama abdi nu ka itu. Dia jadi guru ngelehan. Guru ngelehan alhamdulillah sing neras sehat. Lajeng nya aya karaosna naon wartosan we kan. Ari bab nu kitu mah mohon. bab cara ranggel. Insyaallah itu. Bab cara ranggel mah wartosan we. Ranggit saeutik langsung ngekap ka dieu. Itu ya salah salibnya itu biasa malik lah. Nyari panangan. Nah, insyaallah lah ya. Dari di terapi mah geuning kamari teh sallallahu alaihi menurutnya. Terapi medis. Terapi medis kita di terapi ya mah ya. Alternatif mungkin di samping oge merenang eta teh aya latihanana khusus. Oge memang aya keahlian anu Allah dipasutkeun. Amin. Mudah-mudahan dia sih manfaat. Amin. Amin. Jateki gorejan. Oke, mantap.